Baraya urang ngonten deui ka palih dieu ieu mah kelanya. Teh punten. Ari kaditu nya baraya ieu teh aya urang teh nuju ka Kampung Cipancur. Cipancur teh lebetna teh ka mana cenah ka Cijenuk. Baraya Berarti luas di sini. luas oge nya. Da pasantren aya di Cipancur teh di dinya. Tuh. Rauseun kieu nya jalanna ieu. Ieu mah jalan pedesaan baraya, tapi alhamdulillah tos sae kalikeun luar biasa. Aya gapura Kurang pas aya gapura, kurang belok. Tuh, suasana ge di ditu juga nama. yuk buat ka dieu teh Bayeun. tak bener. Tah, acan. Belah mana cenah aya gapura? Heula aya itu mah arah pasantren. Tuh ditu di ditu teh aya pasantren baraya Bener gapura. Bener kan dieu eta mah yang Kela ieu teh aya gapura sauna baraya duka di mana? Oh balik deui. bener anu tadi yo mah atuh ka dieu Itu mah silangkap. Ieu mah balik deui atuh oh ka ditu. Itu mah aya ka pasantren arahna barayanya. Tuh Tuh belok di tidinya kurang belok we tah teh hadap belah handap barayanya. Tah ieu pasantren teh tos ieu mah tos megah tuh telikeun tuh. Aya pasantren di dieu mah seueur pasantrenan. Seueur mudah-mudahan malah santren di dieu nya hilap namanya pasantren teh mudah-mudahan sing sarehat barokah usia barokah rezekina dimudahkeun sagala urusanana pokona mah. Pasantren ieu baraya hilap deui namina nya gitu anu aya di Cipancur gitu. Salah ieu mah ke pasantren. Balik deui we teh tuh. Ke pasantrennya saek ya namanya. Baraya masih ngonten ya baraya di pedesaan tepat nama di mana Cipancur. Cipancur desa nate kacana Kacijenuk mun telepat baraya. Kecamatan Sinangkarta Kabupaten Bandung Barat rauseun kieu nya. Tuh. Urang berarti urang arah ka Pamoyanan baraya. Ai namanya. Di lembur hampir musim Hah? Lah kurang arah Pamoyanan tadi. Tuh belok ka dieu kana gapura cenah ieu baraya. Ka dieu tembusna teh. Ieu mah ka pasantren perasaan mah ya. Perasaan Cipancur ya mah. Biasa mereka di itu baraya nya jalan lembur gini ujungnya teh kok aya motor jadi teh. Dia teh salah mulang kali ali itu motor. Aya ya posnya, ieu teh Kampung Cipancur baraya. Tah ieu teh pasantren di payun teh. Ya urang sama Bener kadinya beureun. Cing urang taroskeun heula bisi salah ka Pamoyanan ka daun ieu ke pasantren ieu nya. Ieu pasantrenna nya tuh pasantren Cipancur. Terasa urang mah ka ditu nya baraya. kan ieu urang kumaha bensin Coba di ditu nya kumanya. Tuh pasantren Cipancur baraya ieu arah lemur. Coba tuh lemurna teh strik ieu. Rauseun kieu nya baraya. Tuh, punten Bu. Terus ageng jalan nama baraya. mudah-mudahan ieu emang itu kang bensin Ieu teh motor baraya tos ieu tos lelengakan. Mudah-mudahan manggit ieu tukang bensin baraya. Mudun mah mudun ieu teh. Tuh jalan pilemburan mah kieu nya baraya ieu mah masih taneuh geuning nya. Amun hujan teh jigana leueur. Tuh arana teh ka ditu kana sawah ieu teh baraya nya. Tuh. Arah lemur ieu mah. Masih kene jalanna masih kena kieu tuh baraya. Tapi rauseun baraya ieu teh aslina. Mapai lemur wae ieu ngonten baraya. Sejuk pokona mah tialikeun loba kebon awi atuh tingali baraya tuh. Tuh kebon awi hungkul. mudah-mudahan ya tukang bensin Makanya ieu geus ngeok teh aya bensinan baraya motorna euy.
Mudah-mudahan mah nepi ka pamoyanan. Kang Tuh. bensin. Tuh, rauseun. Duh. Oh, langsungnya. Kalem. Nah, punten. Langsung tembus itu baraya ke Citalem ya. Yang lemur naon tapi ya. Oke, lembur naon hilap mun teu salama babakan atau naonnya. Tuh, ka dieu. Tuh kana sawah ka dieu ya. Tuh, Yang pedang benangin. Pinaheun kieu baraya detik-detik melihat pemandangan yang sangat indah dan sejuk ya mah tigalikeun aslina. Jagung bisa. Tuh, di dia mah sayur jagung euy. Ieu teh hilap lembur teh abi teh duh. Kamari teh Ageng oge jalan mah ngan teh acan di ieu masih reksak tuh. Mudah-mudahan we aya anggaran anaknya ti luhut ti likeun tuh. Padahal ya teh benangin. Pada ieu raoseun aslina baraya tinggal dikeun aduh. Jadi kiri kanan itu ada penghubung, jalan penghubung antara Citalem sareng Cijenuk baraya. Aduh. Tuh. Pas we ka dieu urang mata. Tuh, ka dieu we teh baraya aduh. Tuh ka ditu. Punten. Mun pedak ieu we awon. Jalanna ieu mah kudu hati-hati ya, sabenerna rada awon jalanna Ibu, Bapak. Heeh. Kamana cenah ieu teh. Tuh, telikeun. Ya malah saya ranu ti pasar meureun barayanya. Ya namanya teh pulang cepat. Heeh. Itu. Wah, nggak nyakok gitu euy. Rada caket pada jalan teh ka dieu teh baraya sebenarnya. Ngan kieu hungkul rada awon jalanna, kudu hati-hati. Disuguhkan pemandangan yang sangat indah tuh. Aslina. Jalan Pilemuran ieu teh. Yo, atuh tukang bensin. Ieu teh bade ngisi bensin baraya euy sieun saat tuh. Langsung ieu teh berarti tembusna teh ka Citalem baraya ieu. Ieu mah jiga tos Citalem baraya. Tujuan nama geus. Murah nama jiga ngajarang keneh bumi ka dieu mah nya. Gampang lah. Tuh. Biasa Aduh. kan lemurna kieu mah. Ieu mah di urang mah biasa cuk celok lemurna teh nya. Kadang aya, kadang lemurna teh di benten. Tuh. Mulai rame jigan mah aya lah tukang bensin. LPG kan naon. Ieu mah langsung ka jalan kayak ini. Kajar raya ieu mah baraya tuh. Alhamdulillah nepi ka jalan. Ieu mah langsung tuh di sana teh ada masakan Padang. Jadi kan sononot ieu, aduh. Di mana ieu posisina tah ieu tembus teh ieu baraya ieu. Di Citalem pokona mah tuh. Kalau urang geus bensin. Urang isi bensin tah puskesmas lagi itu. Ai bensin di belah mana nya?